Tepang deui sareng sim kuring pun parita Wilajeng jeung kanggo pamirsa sadayana sim kuring dina waktos ieu bade ngadigeukeun sawatara watak anu kantos ngajenteun dina saminggon. Kapungkur ieu anu kahiji can pulih tina caah badak sababaraha waktu katukang Kacamatan Masamba Kabupaten Luhur Utara Sulawesi Selatan katimba deui banjir. Salasa tanggal 4 bulan 8 2020 putih. Caah susulan lumangsung kasubag hujan gede ngaguyur wilayah hulu Kecamatan Masamba di Salasa beurang anu watak walungan Masamba naik jeung nelungkeun pamukiman warga di Kalurahan Bone Tua, Kalurahan Bone jeung Desa Baloli ku katinggian caah anu beda-beda antara 50 nepi ka 80 cm. Kepala Pelaksana BPBD Luhur Utara Muslim Mustad nyaritakeun salayan pemukiman warga caah oge ngareundeng Jalan Trans Sulawesi Masamba anu watak kendaraan teu bisa ngelewat. Muslim nyarita di sajumlah titik pemukiman warga geuleuh nepi ka 1 meter anu watak warga mengungsi ka tempat nu leuwih aman. Caah anu lumangsung ayeuna mangrupakeun caah susulan sanggeus sacana 3 minggun kapungkur aya caah saleuleut 2 meter anu mawa material sarupa kaesik campur kayu. Sajumlah relawan anu masih aya di lokasi pengungsian sapertos PMI ACT jeung nu lainna ayeuna ngalakukeun evakuasi warga jeung BPBD Luhur Utara. Pantauan di lokasi caah anu mulai naik di Salasa tanggal 4 bulan 8 2020 maghrib watak mata keluarga leuwar jeung pada lumpat ngajauhan di sakitar ulungan sangkan ngahinda perkara anu teu pikahaya. Rupina sakitu watak anu parantos tiasa ngadidugikeun ku sim kuring kapayun pamirsa sadayana munggi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilajeng tepang deui dina waktos anu kapayun atur nuhun Sunda Jaya.